dimurni-murnikan golbu teh dimurni-murnikeun takkan saya Allah doang di jero hate kumaha salatna teh lain sorangan lantaran kudrat Allah anu ngarobahkeun urang Allah nu mantak ulah waka ngaji batin lamun pikih can beres sebab lawan engke pikih teh leungit teh lain berarti teu make pikiran kana pikih Allah geus ieu mah berjalan dengan sendiri Allahu akbar Allah Allah eta mah geus nu kos kitu teh geus jalan ka cai geus teu kudu diinget-inget geus terbiasa tah mah kuari mah ngingetkeun keur aya dina takdir Allah nangtung teh ieu teh ku Allah ditangtungkeun ruku ku Allah dirukukeun ngan lain boga pikiran kos kitu lain tah mah hayal atuh ngaranna perasaannya anak geus lain nyana nu salat Allah bae Allah nu mantap kun Allah teh dibikeun ka nyana subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi idza arada Allah syai'an ayaqula lahu kun fayakun cak Allah kulantar sia atuh geus adi kun aing dibikeun ka sia nu mantap sakecap nyata wali mah aya nu ngangsongkeun kalapa kiai cenah setiap aya cai aya laukan coba ieu kalapa belah ku sia betok di jeron cak aing betok-betok lantaran geus camung ti Gusti Allah ka dieu belah ku sia belah aya betokan jerona atuh lamun urang bisa kos kitu moal mancing-mancing geus beri belahan bae geus ku urang mah dijualan pan blon eta eta kos kitu ya kiai lantaran sakecap jata jasa ieu naon nu diomongkeun percis jasa lah coba ku aing diisin-isin ieu wali ya kiai ya aya jawara nah bangke ucing ditedeun dihandap dikubur kemudian dicayan di rata-rata undang kiaina pertanyaan tak kiai coba eta tadi dihandap sama kiai naon eta di jerona buka begitu dibuka oh maruhmu ieu mah jeung base di jerona belut ieu cek eta cek jawara kaisinan ieu kiai kaisinan buka cek jalan geus kieu isin ieu kiai barang dibuka teh belut beneran pan bangke ucing jadi belut sakecap nyata kun aing dibikeun ka sia cak sompral mah helanan ieu mah hayang naon sia mata wali mah tuh lamun hayang sugih atuh mantep jasa kana mah bisa jasa ngan nyana geus teu hayangan geus kitu